Aya desa. Oh. Kantenan atuh tadi ge di Rojong ku warga-wargana nya anu ngiringan loba nari jaipongan. Aduh katawisnya ti Yuswanu alit keneh dugikeun ka tos matang pisan aduh ngiringan ngarojong. Alhamdulillah. Iya panitia mah ya panitia. Oh. Kantenan atuh. Bah, ieu mah bener bade narasna, Bah. Ya, urang di desa Gudang Kahuripan ieu nya. Ari dina Puraga Basa Gudang Kahuripan teh naon hartosna? Cobi Nah, bangga. disebut urang teh kan beneran aya oge bener orang dia nu dugi ka ayeuna teh masih kene bingung atanapi masih kene naonnya dah disebut Gudang Kahuripan. Naon cenah Gudang Kahuripan teh? Urang canak we yang urang dikasihnya. Ai gudang teh meureun tempatnya. Nuhun. Gudang teh hiji barang nanaon pasti diteukeun di gudang. Ta gudang kahuripan teh meureun mikir kahirupan. Gudangna kahirupan sagala aya tah di jero gudang mah pasti sagala aya. Lebih ka senal butut ge aya. Di gudang di temos aya. Ari senal butut Allah dibawa atuh. Oh, Tapi jika nurek mentak masih akan. Ini dibuat senal bututnya supaya ngerti si akan gitu. Oh, yang di pasian sandal pangintennya. Hadiah tuh Abah. Ontong. Tong ragu-ragu. Hiji mah mah biasa. Bah, jadi urang teh Gudang Kahuripan teh salah hiji tempat anu bisa mikeun kahirupan jang urang-urang. Terus. Nya sagala aya mulai tinu alamna kudu dijaga berarti ku urang teh jadi mulai oge budayana oge nya. Ieu luar biasa janten orang desa Gudang Kahuripan mah ieu nya geus ngarasa sagala boga sok ngomongkeun hayang naon. Asal aya kadaek, Asal aya nah, asal dijaga insyaallah jadi sumber kehidupan jeung urang-urangnya. Eta. Cik Abah. Kalau yang ngadangu ya suantena emprakna ya ti dulur-dulur urang dulur coklat mana atuh tepuk tangan heula atuh. Mana emprakna sejarah rempling gitu ieu teh. Oh nu dipengker rame mah. Kita sing ngararojong nu bade rampil panginten nyabahnya. Seur keneh, Bang. Oh, sohor kali. Waduh, resep, Bang. Bah, dina dinten ieu, Bah, bade sabaraha penampilan ieu. Iya, teh sabaraha penampilan jangan RC Fahri. Kadang Di situ 21 aya sabar penampilan. Studio satu. aya sabaraha. 11. Punten. Ari nu akang asa brinci Kang. Abdi, ieu aya 2 area tetapi 2 tempat. Anu sasaji nuju di tingcap abdi ieu mah nuju mintonkeun dina pojok NJP pojok napas jeung Pasundan sasaji anu ngamumule budaya nyata ngamumule ngadamel wayang. Wayang Ngadamel wayang tina Cuy, akan daun sampe. iya, Bah. Tuh. Tuh wayang. Iya kan informasi kan ya dulu coklat pilih penasaran naon atau langsung atuh ka dieu geranya ketang Mangga diamangan ka dieu di pojok NJP. Upami hoyong terang atau hoyong nostalgia urang ngebut-ngebut nuju ka Pukur nuju anu nya bener kaulinan urang teh baheula teh nyieun wayang tinu daun sampe. Daun sampe. Wah, bisi barudak ngora oge ayeuna meureun teu apal. Naon cenah daun sampe cenah tah? Ieu bisa dijadikeun cenah wayang. prima sieun mayar cenah kadinya Tadi mah omongan. gratis Abah gratis. Abah bil balik ka dieu nganjang sok di atasan. Iya. Tuh. Iya. Dulur oge Bandung pada nyobian ngadamel wayang tinu daun sampe sok mangga. Ibu tuh Sok mangga dulur coklat ka dieu tah. Bah, tadi Abdi, Bah, prima nyobian Bah ngadamel wayang tinu daun sampe. Iya sate. Oh, leuleus wae wayang teh kulapes wae. Ai pasti tingali daun sampena, daun sampe ieu nasi padang. lain. Wala pas wae aing ngareret ka dikir. Jadi kan gerak deui nya. Abah seueur pisan sayang itu tadi tanya di bisa prima aya ngadamel lamengan. Dina daun sampe wawayangan dan bari deui Abah aya Abah tiasa dipoto hoyong dipoto. Ieu dulur coklat bade dipoto. Dipotret Dipotret lagi. manehna, potret manehna. Ayo. Ada ini mengira ada. Nah, abang sampai di potret teh kayak seuri Ini mah benten deui Abah, ieu. Abah pami bagian kedah dinamian kita. Nah, stem card ieu fungsina naon? Pami dulur coklat ngageuleuh dalam mina stem card itu scanning produk di coklat kita anu kahiji. Oke, aya. Kelas kedap. Daun coklat punten abdi teh kasih kadinya ditinggalkan hiji-hijinya da riweuh atuh abdi kadinya mah. Ya, mun jeung lila di waktuna tah tinggal we ka dieu tuh. Sok anu di Parayun, punten. Bilih cenah enak nah.
gara-gara kemari milang kalah cenah Kumaha ieu kitu? urang kahuripan ieu cangkel beuheung cenah. Nah, jadi gitu. Nya, anu narontonna ka ditu cenah nya awakna anu balikna ka dieu ieu cangkel beuheung. Tuh Asal cenah tuh. akunya. Tah, foto ieu tiasa kagak dipajang ke di ruang tamu. Ya. Aya atuh tinggal di handap lagi. Orang dia berlibur menginap selama 3 hari 2 malam di Lembang. Pan mana ke di Lembang? Oh,